Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Murang kali sadaya, kumaha hidup kabarna daramang? Alhamdulillah pamidaramang. Tepang deui sareng Bapak Iqbal dina pangajaran basa Sunda. Murang kali sadaya, sate acan urang ngawitan pembelajaran dinten ayeuna tong hilap urang sami-sami ucapkeun bismillahirrohmanirrohim. Murang kali sadaya, dinten ayeuna urang bade diajar basa Sunda masih dina pangajaran genep anu babna endahna lemah cai. Dina babieu dina pertemuan sate acana urang atos diajar ngeunaan maca sajak nyata maca sajak Tatar Sunda sareng maca sajak Miara Sarakan. Nah, di pertemuan pembelajaran dinten ayeuna urang bade diajar ngeunaan nyaritakeun eusi sajak sareng ngarang sajak. Nah, di dieu aya pamandangan di sisi laut. Di dia aya contoh sajak nu judulna pamandangan di sisi laut. Di dieu urang sadaya urang diajar nyaritakeun eusi sajak pamandangan di sisi laut. Kumaha carana? Nah, dina nyaritakeun eusi sajak urang tinggal nyaritakeun eusi sajak nu aya dina sajak nu bade kurang caritakeun. Nah, di dieu sajak pemandangan di sisi laut teh nyaritakeun ngeunaan lamun urang lempang-lempang mapai basisir, urang karasa aya angin ngaliwir. Pemandangan alam damelan Gusti Allah kacida endahna. Katemong tungtung laut di kejauhan. Bangun patepung jeung langit. Kaeta ngalantarankeun diri urang jadi sadar kana kakawasaan Gusti Allah anu nyiptakeun alam dunya. Nah, gitu barangkali sadaya. Janten perbedaanna pami sajak mah diseratna leuwih singkat, tapi pami urang nyaritakeun eusi sajak penulisanna rada panjang. Soalna di dieu urang kedah dicaritakeun. Nah, ayeuna urang diajar ngeunaan ngarang sajak. Ari nulis sajak teh si cek hideup. Babari atanapi henteu barangkali sadaya. Pasti babari atunya. Ari murang kalih bapa mah da pararinter. Nuhun. Nah, salajengna di dia patarosan. Naon wae syarat nulis sajak? Aya nu terang, aya nu terang, aya nu terang. Nah, ieu syarat nulis sajak teh nyaeta aya 3. Anu kahiji, dina sate acana urang nulis sajak, urang sebagai penulis kedah nentukeun topik anu bade ditulis. Salajengna dina nulis sajak urang selaku penulis kedah pinter milih kecap anu sesuai. Alasana karena dina nulis sajak kudu ngagunakeun kata-kata anu endah. Sangkan sajak anu ditulis ku urang teh menarik. Syarat nu katilu, di dieu urang kedah sering-sering latihan nulis sajak. Artina pami urang sering-sering latihan nulis sajak, di dieu urang bakal biasa nulis sajak. Nu efekna engke anjeun biasa jadi penulis sajak anu handal. Hoyong jadi penulis sajak anu handal? Oh, hoyong atunya barangkali sadaya. Nah, di dieu misalkan aya contohnya barangkali sadaya. Urang teh bade nulis sajak ngeunaan kaendahan di sisi laut.
Nah, sateacan urang nulis sajak teh, urang teh kedah tiasa ngabayangkeun heula kaendahan di sisi laut teh sapertos kumaha, anginna sapertos kumaha. Supados naon? Supados sajak anu ditulis ku urang teh sesuai dengan kenyataan anu aya realna di laut eta kumaha. Nah, jadi aya sapada sajak anu nyaritakeun kaendahan di sisi laut. Mangga hidup biasa amati ditinggal atosnya lajeng. Nah, ngurang kali sadaya di dieu ayeuna urang teh kan tadi atos diajar ngeunaan nyaritakeun isi sajak. Nah, ayeuna urang diajar cara nulis sajak. Nah, di dieu sebagai langkah awal hidup kedah diajar ngalengkapan sajak anu judulna di sakola. Kumaha cara ngalengkapanna? Nah, di dieu dihandap aya sababaraha kecap anu kedah hidup pilih teras cocokeun lebetkeun kana eusian titik-titik anu kosong di luhur. Nah, ayeuna ku Bapa dipasihan waktos 5 menit kanggo hidup ngalengkapan eusi sajak di luhur. Atosnya barangkali sadaya ayeuna urang sami-samikeun nya eusi anu cocok kanggo ngeusian titik-titik anu kosong dina sajak nu judulna di sakola. Di sakola nyiar ilmu. Salajengna diaping ku para guru. Ilmuna anu mangpaat keur bekal dunia akhirat. Masing getol kudu disiplin. Kade kaliwat ngapalkeun. Saban poe pek rajin. Nasehat guru ragapkeun. Nah, eta eusi sajak nu judulna di sakola teh. Kumaha? Hidup sadaya jawabanna leres? Bapak yakin lah hidup sadaya mah pasti leres jawabanna nya. Nah, ayeuna lajeng ka tugas karena mung sakitu tadi pembelajaran dinten ayeuna ngeunaan nyaritakeun eusi sajak sareng nulis sajak. Nah, di dieu aya tugasna nyaeta ngalengkapan sajak. Hidup sadaya tiasa ngalengkapan sajak di halaman 84 dugi 85 anu judulna Kebun Binatang sareng Tatak Sunda. Nah, tugasna sapertos nembe ngalengkapan isi sajak anu kosong. Nah, barangkali sadaya. Nah, penghilap tugasna dikumpulkeun di classroom. Tapi sateacan ditutup pembelajaran dinten ayeuna, mugi-mugi pembelajaran dinten ayeuna tiasa manfaat sareng hidup sadaya oge tiasa mencerna pembelajaran ayeuna dengan baik. Hatur nuhun murang kali sadaya kanggo perhatosanana dicekapkeun mung sakitu pembelajaran dinten ayeuna. Mugi-mugi urang selalu dipasihan kesehatan selalu sarang mugi-mugi urang tiasa enggal-enggal patepang paaprok jonghok di sakola kanggo ngalaksanakeun pembelajaran tatap muka. Dicekapkeun wae. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.